kepiting katojo bulan kakasan ban tunati lapi seperti Mang Omat seperti ngasa sabulan seperti ngasa sabulan ngantosan mah mangaib panutan supi Balajaya senjata nirapada ya lumunur lawan dang yang drona minang ruat Balajaya senjata nirapada ya lumunur mulat medaing kang begawan ombak Mapak Yuda Arga Suta Ya Resi Kumbayana parantos siap samakta parwet perang tekakan maksana pada majeng ka Kurusetra nanging unyukan heula ka Prabu Sudana ngandika Resi Kumbayan nger rupina anger langkung uninga Rama dalam parantos siap samak taparwat perang tekakan. Paman Resi Kumbayana paman Druna kaula tina bunga jadi bingung anu hanteu mangeuh Bunadi Burisrawa diduga bakal unggul kanyataan anak kalah gugur ku si Padma Negara jangakin kakakang tua margi biaya deui atuh da akang ngarti Adipati tong mah kejeng sinir sampir secara kamar tong sinir sampir disewakeun jeung ka Anger Jada tah mah kejeng hayam seberang ukur nyatu jeung molor da kang mah gede tanggung jawabna sumpah ka Anger Sudana sanajan panawa elmuna liri barata tes bentang cingir mang ilmu panawa aya di dieu tah aya dina kepeun tah iya dapat malah ngahaja Rama dalam parantos nyuhunkeun bantuan ieu tah Anger Permoni Nyai
saya gita naga emutan kangge nyaosan pangresa bade ngabantu ka paman kombayana. Nyai teh matak perih kana hati nyaliana kana baya sumalinang kana badan sumurup kana sumsum balung sumeleket kana hate. Nyai teh matak nyeri ku si Arjuna nyeri. Asa digerihan hinis, asa dirarajet hate. Bakalanya itu memang ku Arjuna teh ai dikawin mah dikawin. Tapi nyai teh dinjieun nomor 43. Kan ku dicanung. Tapi atuh nyai teh hayang dikiliran be cara batur. Da ieu mah geuning di ditu we di Siawak di Sisubarda di Sisirkani. Ari nyai masa bulan sakali ge pimanaeun komo ayeuna geus 6 tahun teh dikilir-kilir. Nyangu teu asak nyeusehan teu bersih. Nyeri beheung sosongeteun ngareretan salaki datang. Tuangan ke hasam deui leur deui. Leur. Biar tapung terus juga namanya. Bab Si horeng nyai teh amon sorangan kasalaki Mikaeling telah datang murubu cai panu. Tapi salaki mah anu dipikainget kalajong jon suka bunga susukaan jeung Sisirkani jeung Sisubarda. Nyai teh liri barat mobok mangi gorowong mentas mangi cukang ku aya dipenta bantuan ku sampean. Di dia nyai dek nampiling nyeum leungeun lempar batu samun nyetangan. itu bukan Nyai ngewakan jadi salaki si Arjuna sarua jeung dulur-dulurna eueuh pisan ngelinganana da meureun todoaeun padah Nyai rupa jiga kieu. Padahal mah nyai geda keur ngorama moal Arjuna bogoheun ka nyai. Ngan rumasa nyai ngalangar sosila ku dewa disupata tina putri jadi kieu. Baheula mah saha anu teu kataji ku nyai. Saha sinden eta. eueuh bujang nu teu kagenam, eueuh duda nu teu kabita. Aki-akip kabeh kataji Genit panayagan tiap nyai datang paburan tak. oh mau jangan asep mata lah. Eueuh komo nyai geus asup kana kemang buruan eueuh nu teu kataji. Hah, pepeujeuh ka anak incu. Laras. Tapi geus kieu mah anu bogoheun anu cinta teh anu kurang nyeri maperi. Sabar. Sakin tada aya warta sok basi wae cenah tos. Om. Wah. Kaula rame hati wadawang. Geuk ngabantu keur kaumulan Ki Sobat Residrona. Mawa gajah puputon esti Aswatama. Kabeh para buta eueuh nu tingalin milu ngabantu kaki sobat teu kagempur kaumulan Pandawa. Nuhun. Ngahaturkeun nuhun ka Yai Gedeng Pormoni ka Yai Pramea nyangakeun atuh naon anu bade dipasihkeun ka kakang tua na mangrupi tanaga ilmu
biasanya na paman Panjang napas. Nyai dek mere jimat ieu buk nyai dek dicabut salamar bakal dibelitkeun kana beuheung sampean. Lamun buk nyai dibelitkeun moal katingali jirim katerajasan. Upama sampean tunggang karetana katara sampeanana moal mawa gegaman mawa panah jamparing jimatna katara jamparingna katara sampeana moal. Hebat. Tapi kade ieu jimat teh aya apesna. Apes kumaha? upama sampean keur berjuang ulah geder komo lamun bari soak. Lamun sampean geder atawa soak tangtu bisa katingali jirim katara jasad. Mang matara soak kanjeng cara geder. Hara. Bujang-bujang ayeuna teh sepuh kapungkur ge keur bujang da tarang adeg-deg mang. Gimana perang mah? Nah, leber we. Ya gerak tampi. Nuhun. Lajeng permoni nyabut rambut salamar. Dibelitkeun kana beung rasikom baena teu katingali jirimna teu katra jasad. Murecah sekar pawon. Murecah sekarang wawan. Paman kumbayana kaman iya kapan payunan angel. Yakin tekat tinggali jirim tekat rajasan. Rama dalam nyun keur widi bade nyana kareta pikeun maju ka Kurukshetra. Jagakeun Kang. Mangga kunyai didoakeun kade. Sakai deui nyai ulah geder komo bari soat. Cing percanan. Ki sobat. Wah. Siapkan wadia balat buta. Bangga. Adik paman supaya lemah dunia. Prabu Pramea Enga ngagupai sadaya wadia balat di Warabangun. Wah. Wadia balat kabeh kadieu. Badaya naon atuh? Maya aya naon jeung ini? Badaya Kresati malah naon? Urang mah berjuang, urang bari usaha neangan kasempatan tina kasempitan. Kasempatan tinu sempit. Jadi urang mah lamun aya bangke boku kaweula dipaehan, boku ke sobat. Kumaneh busur kanu bala. Nah ain ulenang di bala. Lanan pakaianana rangsa dan perhiasanana saukur barang anu bisa dijual jeung bisa didahar bawa. Ai abdi mah bujang-bujang anu pae nu hirup ge teu karasaeun mah dipahaok abdi mah. Mau ngeunang mun jeung berjalan. Nyana nyan anu hirup bongoh ni nyanung. Noi munguh anu pae. Nai manusia mah neungeunah nangingna. Neungeunah nangingna. Ngeun hirup banggaweanana, ngeuih maeh marihanana. Manu mahnya jeung nunun di mana mun ngeuningina. Gusti cing percanten. Baik. Thank you.
sanajan nyana kegaman perang teu kakantu ngan ukur katara karetana bari teu katingali anu nungangan anak kumargi parantos ngabelikeun rambut gedeng permoni nyemprung ka kurus. Sadayana wadya balad anu ngabantu kana kaunggulan Panawa pun kitu pahlawan pihak Panawa parantos siap samakta parabot perang teu kakantu parang kombayana majeng teu katingali jirimna teu katara jasa dengan ukur maju karetana nanging kresna anu melopran berata yakin dona parantos maju siap satu makna sagadangna ala drama tuh dorna kepong bako mangap kawas awas kawas make ngancam dorna kepung hak mana si dona awas mana sih kok mana kamu iya mana si dona iya sok kabeh digeleng sak wae aya 10 pahlawan anu majeng sakilat di pentangan kudorna margi teu katingali jirimna teu katara jasad katingali ku wadya balad buta di warawangun wah Hayu urang garana. batur urang berjuang nambelan nusa jeung bangsa berjuang bari usaha sakan hasilna munceki ngarareuna 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 yu urang nonton onel yu urang ngar ke onel aya anak ngibing drag-adragan bah bapak onel ngibing ngarak panganten di sunatan ngibing nan tepang bajidoran nungilung ngibing drag-adragan pak padubang panting pak sora kendang ditepak nungi-lungi bing kabeh surak itu ngaco sia ai tende pak aduh lindung pak kendang harus ditepak nungi-lungi bing kabeh surak sirahna onel teunenan kuntung surutu kekerepengan sirah botak kapanasan sokang gotongan bawa ka sisi bawa Yan bajuna. ngan aing jalanana menul Aing sapatuna. aing mah hayang geulang baharna Aing hayang batu cobongna. lain jang eta buta ti mana da ngaku nama pahlawan aduh komo tetebangan nu kitu teh ngaku pahlawan bari usaha dimenangkeun pek tuangeun mah keur nyambung tanaga ai pakaian dirangsa dan barang di lahanan mah tu lain berjuang deuk mau ngan jalana teh jadi oknum pahlawan nya bener pogo
mun kuring tak berjuang panjang irung ti kait baheula. Insyaallah hayang dipangsiun ti kait oge lain keur berjuang keur nyadap kawung cenah mah. Duh. Wah, garada di mana halu teh bieu. Awas. Ulu nanda siapa. Intit. Aduh. Aduh. Bedog siap biasa. Asas. Nah, ini ngaranna neuy. Safat. Aling kurang mah. Aduh isar nu nyekek aduh. Aduh. Si gareng meuy. Puntir kebeung. Sadayana wadia balad ku kombayana seueur anu mati. Barang katingali ku Prabu Maswapati ti Wirata loncat ka Kurukshetra. Tandang genera Prabu Maswapati niraya mengadeg. Tandang genera Sang Prabu Maswapati niraya mengadeg. Mapak yudar kasuta latia dening laga lawan ya barang Maswapati madeng sanajan dukung panemu Jemar pangabisa sugih ku pangarti kumargi kombayana teu katingali jirimna teu katrajasadna. Ayo maju dolna. Ye kaula Maswapati anu bakal nandingan anjeun. Sok hayangnya. Maju. disangkana ku Prabu Maswapati ye kareta teh kosong. Ngan ukur katara panana gegamanana nanging dornana teu katara. Sakanyahoan sakilat dorna mentangkeun panah amnes ka Maswapati nemasing pati tumekaning praya tamat riwayat hirupna Prabu Maswapati. Eueuh kolot eueuh naon. Digeleng sak. Alah tidak batur. Maswapati gugur. Gugur. Wah, ti Panaba piye batur? Mundur batur. Panaba mundur. Panaba mundur. Mundur. Maswapati kasepuhan ti Panaba gugur kudana batur. Gugur. Gugur. Kepada Gusti. Eta kasepuhan teu sang. Aduh anjing teh gelo. Di mana si Dorna? Di tengah kuling siak we. Ye naon siak? Atuh lain lingis kitu mah gareng. Si lain. Lain lingis kitu mah suung. Suung siak. Lingis mah panjang sia sadupa. Sedang kaki itu mah suung. Baladogeun sia. Barang katingali ku Prabu Drupada loncat ka Kurukshetra. Ratu alum Turaspati estu Jemar wibawana. Ratu alum Turaspati estu Jemar wibawana. Latia dening ngalaga
Sok dorna baheula urang teh dulur sapaguruan anjeun keur masih keneh kombayana kaula masih keneh sucita mentasna ti Bratmadya kadieu teh dijurungkeun ku Rama Ombaka yen anjeun kudu nuturkeun kaula nurutan kaula ngamalkeun ilmu panemut tapi anjeun salah tekad ucap jeung lama moal aya di pitaningan anjeun iwati kaula Drupada sabab saguru saelmu deuk perang tanaga perang panah deuk perang ilmu kaula pitaningan barang katingali ku kombayana bunga anu taya papadana ari margi emutan dorna tanpa daksana anjeunna cukang lantranana milari Drupada barang Drupada maju atuh kombayana bade malas mati emutanana teu panasaran Drupada mati ku anjeunna sakilat kombayana mentangkeun panah lampang pisan ka Drupada atuna masing pati tumekaning peraya tamat riwayat hirupna Prabu Drupada. Awas! Modar! Sekara tiba ngayuga raga dalem kang tumiba Gusti. Tanpa daksana kaula rumasa cukang lantranana sieu eueuh sapaguruan eueuh dulur modar kunyuk digeleng sia barang Prabu Drupada gugur katingali ku Kresna. Aduh, tiwas Rama Prabu. Yai Prabu Dharma Kusuma. Ularak Kapetara. Yai Bima. Inggih. Yai Panengah. Kaula nun kula. Yai Nakula. Kaula nun. Yai Sadewa. Kula Rakapetara. Kempal dipasang rahanan dua tangan. Naon pangdorna ngabogaan ajian teka tingali jirimna teka terajasan. Batit jerit jarah hati batit jerit jarah hati kasahana sumalindung dada kasahana sumalindung titip diri sang buktusna jaleret tijang di diri wungkul tugana panutan wungkul tugana kumambang pinu kamalang mangait kumalaya jajantung asarek tutung ingetan bati lap-lapan bati lap-lapan Adana
Wis kang ora nana ingkang puke kampung wis dinas dikrasaning yang widi mapan bayar kesan yang widi mapan baya wis ora kena Solendra Patun Pawarna wirintang rineka paksi durung mati raga wirintang rineka paksi durung mati raga ingsu ya raga secane wis ngento wae wis ngento Sekar Wijaya Kusuma sadayana para pengagung samingan kuayana gugur Prabu Drupada kukombayana di Kurusetra sadaya para pengagung dayanu Sumabda samingan lami-lami nganti Kasri Mahapetra Kresna Yayi Ula Raka Betara Yayi Arya Mentai dinti si kakak aing bakal ngajalan ke Kurusetra di wajah si kengkong weng sawios atu Raka Betara Rayi B calik Yayi dah atu Rayi B Raka Betara Rayi B atu Raka Betara kekek urang tinggal heula dina gambar lopian pang paman kombayana teka tingali jirim teka trajasan boga ilmu ti mana kayak urang tinggal utami ditinggali heula be leuwih gade tingali heula kagak cinanda kumamrat batuki ngalaras lawan ya badau ngalaras lawan cinanda kumamrat batuki ngalaras lawan ngojeng kang nyanak ageman ladia dan ngalatan barang ditinggali dina gamanopian pertelang emang bolet lami-lami nganti Kasri Mahapatra Kresna paingan pangkombayana teka tingali jirim teka trajasan ieu teh dibere jimat ku si Gedeng Permoni diberitkeun bukna kana beheung paman kombayana wah edan si Permoni tapi aya apesna bisa kombayana katingali jirimna katrajasadna
tapi kombayana sina geder komo lamun sina soak. Lamun hayang soak sidona Leres. diawut-awut koing karetana. Seueur anu bahaya teh eta ya. Diduga teh aya padahal aya dina karetana. Diangkat koing jeung kuda-kudana dibubukeun. Antos saya. Aya tiasa kombayana geder teu aya di kanyahna paman kombayana Iwati katurunanana nyata Bang Aswatama numutkeun wartos Aswatama teh lolos Cek beja si Aswatama lolos. Kantenan Aswatama teh lolos Aswatama teh lolos numutkeun wartos lolos. Sanes Aswatama teh aya anu sami. Nanging ieu mah sato nyata Gajah Esti Aswatama. Anu bogana teh Prabu Pramya sobatna Dorna. Ayeuna ku jadi Bima eta gajah teh paehan. Lamun si Pramyana dimasrahkeun Sanajan dipaehan jeung Pramya eta mah hak sampean sabab eta mah nu deuk ngaruksa kaungulan Panawa sobatna Dorna. Inggih kakang. Ka di mana parantos mati Gajah Esti Aswatama sampean surak. Sabab surak di panglalajuan mah surak hiji sok jadi kabeh. Cek sampean Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Kumaha lamun tong disebut Estina langsung bes Aswatama mati. Bilih ka kuping ku dewa urang disebat licik. Ai kitu mah Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Bakat kuseur anu surak sugan be. Kadengen ku paman kombayana Aswatama putrana anu mati. Inggih. Yai Bima leber wawanina. Jika nu atuh ngemban pancen kedah majeng ka kuseta. Kang Semar nun. Linggih Kang. Badaya kersati malana. Sampean kedanga bejaan si cepot si dawala si garing. Di mana mati Gajah Esti Aswatama. Si cepot si dawala si garing sina surak. Laras-laras dupi surak. Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Imanga. Kang susurakan macing percanten kapunana. Pun anak mah kana laras sasasat di papatahan. Ai kana susurakan keur ngahina batur mah. Ge. Epot kadejang. Kadia epot kadejang. Sejajaba ngalalan ngitung lembur ditungtung nepi ka tungtung neangan tukang rokok nunutan Nyokot sabungkus jojodog dibantingkeun kana tarang. Dangdang gula dangding keur kaliring. Ras resmi bubukaning carita metitina pakem kolot. Mugi-mugi jadi penghibur kasadaya pamiarasa. Mugi-mugi salamet nu ngadarangukeun salamet anu didangukeunana salamet urang sadayana. Celek sagede ragi budak penek digali sapi. Ada kasih dawala tuh. Aya naon cenah jaga. Gancang gitu kasih dawala. Gancang gitu kasih dawala. Di belah mana dia? Duh, ampun. Di belah mana aja?
pada ngarasa nu rumah tangga oleng panganten komo mun hujan silih kekepan asoy-asoyan dedeh teuing lalaki raget hatena ajeun teu make elik siasa suruh kejang Gusti Bima deuk maehan Gajah Esti Aswatama. Di mana geus mati Gajah Esti Aswatama ilaing kudu surak. Surak kumaha? Surak. Mugi pas surakna. Ngareunah kakawihan sesebet era ero bari seuring ngagakak sangakna buta hejo lain ya. Kieu Rawih di alu sengot julat jaletreng. Jaletreng. Ya nah. Kieu di mana mati Gajah Esti Aswatama ilaing kudu kieu. Esti Aswatama mati. Esti mati. Lain. Esti Aswatama mati. Si Aswatama modal anjing. Ulah. Sia. Sanajan bari ngewa kamu suh kecap anjing piceur. Ngewa. Sok. Tuturkan Gusti Bima. Jah Esti Aswatama kadi. Saya ulah bratasena. Deuk naon ieu nu ngaran Pramea teu pinogal. Kaula dek menta Gajah Esti Aswatama. Wah, mahina. Menta gajah sarua jeung menta pati kaula. Bisa gajah dibikeun lamun geus rebah dadah kula kiwah kalawan teuing. Wani ka kaula, rawani dening apa sakarepmu aku ladeni. Sejapira tunggalan. Kujike ini ulan. Tegang pati, tegang lara, tega. Kop. Ya. Show. Ya. Bima ngajatoskeun kukupan sanaka amles kana jasadna Prabu Pramea. Oge ditingangkeun gelang cantrakirana kana mun-munana bencar tamat riwayat hirupna Prabu Pramea. Iya. Aduh. Naon? Cuman dewek pasir. Babatang Pramea usobatna doang. Put. Kan. Waya. Iya. Kering. Abdi kering. Dia pegat gajah. Ka pegat. Dah bawa gajah dulu pada dah.
Pegat. Nanging Gajah Esti Aswatama ku Bima ditinggang ku Gada Lukitasari. Bakat ku tarik-tarik meninggalkeun Gada Lukitasari. Kana huluna Gajah Esti Aswatama bencar mati. Wah. Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Si Aswatama modal anjing. Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Aswatama mati. Aswatama mati. Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Esti Aswatama mati. Si Aswatama mati anjing. Mati. 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 Kolonyet mendem. Kolonyet mendem. Reksona, Roksena, Pagoda. Billy bau mulut. Ngolomo Pagoda, Seep bau dongkap deui. Reksona. Billy bau badan, bau kelek, gosokun Reksona, Seep Reksona, Hasim dongkap deui. Gala tami ngalamun, tami bingung. Beres maca koran bingung dongkap deui. Teh botol es. Nog asin kulub cau. Hari sajeng campur dagang ge kumaha mah. Gagang Esti Aswatama mati. Barang ka kuping kudorna tina kareta keur jong berjuang. Ka kupingna kudorna mah hawar-hawar Estu Aswatama mati. Kitu ka kupingna kudorna. Atudorna soak oge geder. Teu katabihan ka kuping. Estu Aswatama mati. Dengan teh Aswatama mati aja. Atu geder beki dia beki soak bereh katingali jirimna tatara jasadna Mamban nirangat emang sabu mangkulingan ran. Mamban nirangat demang Maman nira tangga demang semang nimiti layang rana Mamban nira tangat emang semang kulingan nimiti layang rana layang lama latihan denina laga ya dengan si Asep mati Aswatama aja Tama aja Apradi aja Ciko aja dengan si Maradona diberi kartu merah aja Tama aja aman berhasil
Wah, nanyakeunnya ieu teh si Tama. Paikeun. Ieu teh Aswatama mati. Aswatama mati. Tubuhkeun warna Aswatama dibati. Punten kula numutkeun wartos Aswatama. Nanging teu aya deui kapercayaan dorna iwati ka Prabu Darma Kusuma. Ai margi kancikan Ludira Seta, Ludira Getih Seta Bodas. Anu watak ngasuci. Kapaksa kombayana lebet kapasanggrahan rantu watangan nepangan Prabu Darma Kusuma. Ke ieu berarti da eureun heula. Eueuh deui nu kapercaya iwati Prabu Darma Kusuma nya ieu teh si Tama mati jeung teu na. Nger awan kapi unyuk. Barang katingali ku Kresna kombayana nepangan Darma Kusuma Kresna aya kasieun engal mayunan anjeun nepangan Prabu Darma Kusuma. Panuju si kapungku mararaje hate abdi ekek nae kana gede pacaran saurung lamun datang nilaring kongkonan wawang pinungan labia dening ngalaga bade aya kersati malanaun raka betara ya ye numawi akang engal nepangan sampean paman kombayana parantos katingali jirimna katra jasadna nanging ayeuna paman kombayana bade nepangan sampean maksadna bade naroskeun leres sareng henteu matina Aswatama
sampean kena ngawaler esti Aswatama mati. Pangerai teu tiasa ngabohong, margi wong bohong kabenon wong pecikatiti wong alakatara wong wadul kasusu. Upinara kabetara langkung uninga satungtung rayi hirup di alam pawenangan uning di acan pernah ngabohong duka upami anu teu karaos sabab ngabohong teh doraka kantenan ngabohong teh doraka tapi di dieu mah teu make bohong cilaka mending keneh cilaka tibatan rayi doraka sakinten upami cilaka pribadi sampean kumaha upami cilaka negara cilaka rakyat sedangkan sampean jadi raja nyawa kadiekeun kaselamatan negara bangsa bohong boro-boro mikeun nyawa ngabohong sampean teu sanggup. Ulah teh bohong ngadudomakeun, bohong nyilakakeun, bohong ngarugikeun. Ai bohong keur ngabela negara bangsa mah wenang jadi. Komo ayana di raja. Hiji tanah sampean nyaah ka rakyat, nyaah ka negara, nyaah ka sapangeusina. Leres teu ka pinodama boga jenengan Dharma Kusuma. Dharma lumampah kusuma suci laku lampah sampean ke suci tapi ngabohong oge da ngabohong suci da ke negara kerajaan jenengan sami haji di sami ngaji kana kamanusiaan sedami tapi di dia mah wayahna ngabohong ke negara kerajaan dina perjuangan nyebut sabar aya aturan bari mencit jelema dina tu mangga urang waler kitu be esti Aswatama mati tah kitu nyanyi ade mati pada tumaros kang laras pun anak mati esti Aswatama mati tetap kakupingna kudor nama estu Aswatama mati lumawi disebat jaya lengahkan dorna parang amidang Prabu Dharma Kusuma ngalengak dipenun Prabu Dharma Kusuma nanging teu daya teu upaya oge Prabu Dharma Kusuma numutkeun sakana nuju dina kareta karetana teu napak kumargi ingkar tina kasucian jadi napak sacara biasa ngagejelik sabat numutkeun sakana deui nuju calik dipasang rahan ngagejelik pangcalikanana hombayana ngalengak aya hiji sukmana kalaya lumebat kades rajemena mamanira tangat demang seumang kulingan rana mamanira tangat demang seumang kulingan rajang rana das rajemena saparantos kalebatan kalaya nyanak pedang ditigas kombayana paraga tamat riwayat trasi kombayana modar Kangjeng Rama nepi ka ajan masing pati sumekaning playa atuh kaluar de sukmana bang eta tah geuning jadi mati aduh hebatna paman kombayana sanajan ditigas teu daya teu upaya teu ngaguak-guak aja kang katun mayunan dina dinten anjing Hageni sanajan panawa 1000 dipika tusuk salaksa dipika ngewa seketi dipika ijit laku lampah bener mah ujang ditang tayungan kudu ngatur makhluk sanajan korawa 1000 di karuduman salaksa dihalang-halang seketi dipining-pining kalakuan salah makata sabab aya kecap ratu terangah hukum pamarentah peranyiksa negara mua memaksa nusuk ngarawat kalakuan anu teu bener. Garapan kidalang dari amung sutarya sakieu tapi hati anu dipiring kulingkung seni munggul pawenang ti pada suka 207 Cicadas Bandung. Kembang pinetik sedang anyar mekar sinembaran sari merdeka.